atawa tasbihnya. Tah di dieu dicaritakeun dina hiji hadis. Man singsa jalma anu nyarios si man teh kana lapad subhanallah sakalinya kutibat lahu asyru hasanatin, maka ditulis ka itu man teh 10 ka alusan. Tah ku gede-gedena nya ayeuna padilah kautamaan dina maca subhanallah. Ku ngomongkeun sakali oge nya ayeuna urang dituliskeun ku 10 kalusan gitu. Mantap henteu hese nya maca subhanallah sakitu 2 kecap. Tah meunang ganjaran 10 kaalusan gitu. Waman qala la ilaha illallah jeung sing sajalma anu